Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Perkenalkan, nami abdi Ayu Ramawati. Abdi di kelas 10 MIPA 2. Di video ieu abdi bade nyieun cara ngecegah penyakit corona di bumi atau di imah masing-masing. Nuku abdi lakukan di imah abdi nyaeta nu pertama, urang kudu rajin wawasu panangan make sabun. Nu kadua, urang tong kaluar imah. Kunaon urang tong kaluar imah? Lamun urang kaluar imah lamun aya acara teu penting-penting amat eta bisa ngacepabkeun terena nularna virus corona. Nu katilu, urang kudu loba ngadahar vitamin C. Nu kaopat, urang kudu loba nginum cai bodas. Nu kalima, urang lamun eueuh acara nu penting-penting amat atawa acara nu darurat, urang tong kaluar imah. Lamun bade kaluar imah eta urang kudu make masker. Nu kagenep, urang tong sasalaman jeung batur, entong cipika-cipiki ka batur. Nu katujuh, lamun batuk atau bersin, urang kudu nutup irung jeung nutup mulut. Misalna kieu. Nu kadalapan, urang kudu moe awak di handapeun sinar panon poe langsung. Eta bisa ngacegah virus corona minimal 5 menit sapoena. Tong lila-lila, kunaon entong lila-lila? Lamun urang lila-lila eta bisa nyebabkeun penyakit lain, misalna penyakit kanker. Nu kasalapan, urang kudu boga hand sanitizer di imah masing-masing. Nu kasapuluh, urang kudu loba urang entong nyabak pamenteu saacan urang kukumbah panangan atawa saacan wawasu panangan. Misalkeun urang can wawasu, urang tas di luar, tas meser naon kitu, urang langsung nyabak pamenteu eta ulahnya kitu. Mungkin sakitu wae ti abdi, mugia aya manfaatna saker urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.